Aing mah ieu jerawat. Kos jalangkung bae. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Geraku atuh banget aing kudu didempul teh. Sekalian we permis. Herang sugan. Heueuh. Cekot baheula mah aing ngageting jerawat teh kudu make cangcut parawan. Nah, kebetulan ya. Anjing, ieu nih gorowong. Kumaha jeroana aing mah ieu nih kuat kieu. Ah, bodo amat lah. Penting jerawat aing cager. Cara make nanya habis jerawat cager. Woi, Sep, bos, dia. Kan bos? Iya, aing boga cangcut. Cangcut saya ta bos. Cicing lu bertanya, diuk lah, diuk. Kieu angir ngubaran jerawat, make cangcut kan bingung cara make na. Saya inget aing mah bos. Cangcutna teh diseduh. Minimal 2 menit. Usap kan kena banget. Langsung cager. Nambah buruk bos. Iya, ngeledek aing. Yang geus buru ya, seduh ka ditu. Emang, aduh, cangcutnya si bos sampai kawai. A few moments later. Mana ieu budak? 2 menit leuwih teu balik-balik. Ya bos, dijamin mantul. Orang makan salahnya bos. Nah. Anjing. Rasana kieu amat. Pahit. Bau anyir, pahang deui. Anjing lah, yang penting jerawat aing cager. Kenaon ya dia sorangan wae. Ngalungguk di kos topo, ndogan moas teh. Neng, teu naon ieu Neng. Keur galau Neng, teu boga kabogo. Ari dek boga kabogo kumaha nang tara mandi. Coba eta, daki ge kuaten ngalelet gitu. Mun dikerok yang menang sakinta buah. Ai, eta ngomong padu bae si Neng mah. Terus bener wae. Heueuh. Emang bener Neng email disjadi anjing si Jurica heuh. Maksudnya si cungkring Pan heuh atuh saha deui. Jelema eta mah pan jurig jarian, jelema bedegong. Mentang-mentang preman, sok kegantengan deui. ulah sok gitu gitu-gitu ge ciptaan Allah. Ngomong teh naon Kok rasana hasem kus cicuka? Cai jus melon Neng eta teh. Diuk kangen tadi untung bae. Satu nangtung wae. Emang awan nih karah kasih cungkring kan si cungkring teh preman kampung lebay lain. Wah, tibang si cungkring. Ditiup angin ge ngagubrag jelema begang kitu mah. Hirupna ge tara dahar. Tato we merembet. Pos buku gambar TK dicoret-coret teu jelas. Kurap-kurap acan digambagi leungeun. Ih, mit aing nya. Yakin si wani kasih cungkring. Tayang ka dieu dilawan ku aing.
Boga ipis oge geus triplek, ditunjuk ge hancur. Cungkring, jarak macam-macam jeung aing ya. Kring, aya duit tuh, aya duit. Mana? Kabur. Iya cangcut, aing warna biru ka mana? Wah, pas namain nu malin. Arek macem-macem jeung aing jelema teh. Babi na teh. Weh. Bisa kunaon nih suku ku guru tuh? Cangcut aing anu madog. Atuh kan teuing ti Bang Cangcut. Bisa beli deui iya, yang penting ulah di paling jero. Nah, masalahna eta cangcut karek dipake kamari. Ayo urang teangan. Ayo mangkat gerak cepat. Terus nih. Duh, iya bos cungkring ka mana ti kamari teu katempoan. Ah mending molor ge ayeuna mah, sugan ge kapanggih bidadari cubluk. Wah malah molor kieu kos bayawak geuning biasana. Betul neng anget dong. Aing gedang aing ah. Waduh, Aing gedang aing. Dicangcut dulu dikemanakeun nya? Wah, kebetulan tah si cungkring storek. Cak ilang. Jangan kemana daya tuh bel, aing teh geus capek. Aing pokona kumaha carana cangcut aing kebalik deui. Atuh sia teh ih, geus neangan ka tong sampah jero piteng Neangan kemana deui coba. Diteangan ka yang berit ge tuh gak diseret ku beritna. Anjing bener. Oh iya nusuk palingan cangcut awewe teh. Dasar banget. Ini kerjain yuk. Hah kerjain? Ayo kewe ya. Jadi dangkel si budeg si sore. Bye. Udah sia. aya naon sayang, kangen lain. Ibi kangen bibinya. Sanu kangen. Woi, udah. Ayang beb. Sakatok aing lain. Hah? Sakatok aing. Leungit disampaian sia nya nu ngaling. Mangga. Mel,